apalkan karena agama tapi cara migawe mah pan teu nyaho cek agama cing gara urang tanya bu aing ngomongkeun batur dosa aing papalotot ka salaki dosa pedit ka batur dosa panasan ka batur dosa ning eta geus nyaho nah teu eureud jadi lain ustad pak sararea umat anjeun Muhammad berarti ibu umat nabi kuring umat nabi sararea umat nabi didinya takdirna ditegekan bibir sorangan guntingan letah sorangan saha eta umat anjeun Muhammad nu di dunyana capetang dina agama tapi anggang hirup tina agama pan ibu ge eta nyaho ngomongkeun batur dosa tapi nah dipeureuy imeh ibu-ibu ulah wara garumeulis Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ku kudrat jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah nu barokah. Kuwidi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sehingga jadikeun cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena urang teh kudu sadar urang manusia tungkul tempat tak kaluluputan tanggah tempat tak kalelepatan sakapeung janji ayeuna sok poho dina poe isukan. Para asatidah kori-koriah mubaling-mubalingoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwa santri hormatin simkuring guruwaneun pikeun simkuring ais pangampi pupuh lembur kades kadus RW RT BPD Lebe tur LPMD ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan lamun ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang jawabanana hayang untung mun ngobrol jeung tukang tani kunaon bagi jeung tani jawabanana hayang hasil ibu gering leos ka doktor nah habet ka doktor geus sugan hayang cager jadi jalma teh puguh kana tujuan dagang hayang untung tani hayang hasil nu gering hayang cager tah ari ieu judulna pangaosan ari tujuan pangaosan sebenarnya hayang naon cek bibir hayang menang ilmu dan cek hate mah hayang nempo urang. Lamun bener bapak jeung ibu hayang boga ilmu entong nanya batur tanya awak sorangan sanggup moal lamun Allah nitipkeun ilmu kana ieu awak. Da loba jelema pasantren luhur caritana hayang boga ilmu tapi naha geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna berarti ilmu teu cocok jeung hatena. Weh. Gerateangan ilmu nu mana nu kudu mawa kana kasombongan. Sabab nu ngaran ilmu bah al ilmu nur ilmu mah cahaya lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan kanyataan mah urang boga ilmu dah hirup poek wae kabeh oge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha pedit kabeh ge nyaho ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha aya ustad sok parasea ibu ge nyaho ka salaki kudu hormat geuning duit leutik jadi berarti ilmu teh di mana karek samet sirah lamun ilmu karek samet sirah karena karek apal tah Allah mah lain menta apalna menta amalna jalma nu apal cang tangtu amal tapi jelema nu geus amal geus tangtu apal geus rada kasihkeun matak jalma mah sok poho kana purwanaksi ari keur sangsara hayang beunghar ai geus beunghar sok poho kana sangsara ari keur jadi rakyat sok hayang jadi pejabat ai geus jadi pejabat sok mopohokeun rakyat nu kitu teh jelema pohoan matak ai jadi pejabat sing beuki ngadenge hirup teh teuing nduh ngeunah suri al ilmu nur ari ilmu teh cahaya lamun ilmu cahaya mah Pak urang boga ilmu tak kudu katempo cahaya ilmu di mana cahaya ilmu dina awak matak ilmu teh hiji dina jasad dua dina hate tilu dina rasa kaopat dina wujud
Jadi ilmu teh minimal aya 4 tahapan. Hiji jasadna, 2 hatena, 3 rasana, 4 wujudna. Na teu era baroga ilmu tapi pasea. Di mana aya ilmu nitah pasea? Tak eta teh ilmu jasad, jasadna apal tapi hatena kurang apal. Deuk kita rek ribuan kita baraca hadis aji Quran apalkeun kan hampura. Deuk ribuan kitab nu katalar hadis apal shalawat mineng tanya hate lamun hate ngewa ka batur geuleuh ka batur wujud ka batur berarti eta ilmu teu matak ngarobah dirina boro-boro ngarobah ka sasamana weh matak nu kudu robah ku ilmu teh lain tiung jeung baju ieu mana pangajian teh tiung saragam baju saragam keur nanahaun tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam tah nu kudu disaragamkeun mah lain tiung jeung baju tah eusi hate lamun saragam nah nu digonta-ganti salaki nu matak jangar hulu Senin kudu bodas nganyuk bodas kabeh salasa hejo kabeh rebo beureum kabeh cek salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu abeun meulian baju tah nu kudu robah mah eusi hate lur sabab manusia nyarane kana pangkat aya eureunna nyarane kana harta aya beakna ibu ge nyarane kana saragam aya leuseuhna tah deuk nyarane mah kana hate anu alus sumberna Allah taala Allah mah langgeng abadi salalawas bener matak ladang pengajian teh nu kudu dirobah adalah isi hate tina goreng jadi alus, tina salah jadi bener, tina sok pasea jadi tara, teu akur jeung dulur jadi alakur. Ta eta ngaji karana ieu mah ngaji mineng kasalaki pengkolotot ngaji naon. Wah, keprok bari maranehanana kitu. Di masjid berjamaah entong sombong ku berjamaah awakna da aya hate nu kudu berjamaah awak ngareneng ari hate teu ngareneng bubar ti masjid ge ngocobrot ngomongkeun batur. Nah karek awak nu ngareneng karek awak nu berjamaah sedengkeun dina awak urang teh aya 4 jasadna hatena rasana wujudna tah ilmu teh kudu ngawujud ti luhur sosok pramut ti hadap sahibat dampal matak bisi ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu biwir moal matak ngomongkeun batur panon moal ngaredahkeun batur ceuli moal ngaresep gosip hate bakal nyacas bodas ngalengkah moal pernah kana salah tah eta ilmu nu ngawujud. Ieu mah garableg ilmu burger jeung pasea pangnampokeun ka kuring ilmu nu mana nu ditah pasea. Matak ieu teh nu hadir teh hampura kabeh ge palsu. Sagelis-gelisna ibu make make up 13 tahun sesengitan ongkoh aya kuring kabita saco membuuk demi Allah henteu. Kunaon kuring teu kabita cek panon kuring ieu teh palsu. Wajar deuk pengajian sesengitan wajar deuk pengajian rapih wajar deuk pengajian make parfum wajar deuk pengajian di lipstik wajar tah ieu mah palsu nu asli mah nu diimah coba diimah inget-inget daster merengkel kameja kalek-lek soek digeugepan huak ieu bau kelek tah eta asli nu beunghar asli palsu hampura tong sombong-sombong teuing jadi jelema beunghar teh da sabenerna mah keur melaan kapalsuan nu beunghar gaulna jeung jelema nu leuwih imah hiji hayang 2 sertifikat kabangkeun mobil hiji hayang 2 PPKB kabangkeun imah 2 mobil 2 toong geus sisirah ngebul tiap bulan setoran wungkul ternyata urang teh keur melaan kapalsuan termasuk nana gerhana teh ibu lain asli palsu nya jigana ustad di dieu mah asli ngan urang mah rumasa palsu kan palebah mana palsuna ceramah juga nu heueuh nya ka fakir nya ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah eta mah ceramah cek sirahna jeung cek dongengna pancan lalajo bageur mata kalmun ibu hayang apal aslina teuing naik panitia ka dieu sae ceramah teh kudu kitu yen urang teh kudu nya ka fakir miskin punten salira medalain bereun punten we amplop teh moal dibikeun cing teh naha mah jeung moal dibikeun pancek ceramah salira kudunya ka fakir miskin di dieu teh loba keneh fakir miskin urang bagikeun we nya amplop teh keur fakir miskin kumaha cek kuring lain tata di telepon atuh hanas data jadi nu aslina saha nah ieu nah eta nah ieu hampura ieu hadroh asli palsu hampura palsu
Palebahwana palsuna ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal tuh geuningan ceuk urang ge palsu eta. Jadi ieu nana gerhana kikieuan teh make baju biasa celana biasa teh urang mah hayang pangih jeung jelema nu aslina mung jeung nu palsu. Nutur-nutur jelema ka masjid nya teh asli pek teh bubar masjid asa aing pang masjidna nah jadi sombong. Nutur-nutur jelema nu sok pangaosan nya teh jeung Allah ternyata asa aing pang pangaosanana ngaledek ka nutara nah jadi adigu. Kasiliran ya. Matak mana nu asli atuh pamana? Tah lamun hirup aya disebut asli innallaha ma'ana hirupna geus nyerenkeun ka Allah wungkul babarengan sasarengan layeutna ukur jeung Allah selesai. Babarengan sasarengan lalayeutan jeung Allah. Nah ieu pangajian jeung Allah teu percaya. Ulem deui ngayakeun isu pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah nepi ka loba jiga ieu. Tah geus kajaba berarti ieu pengajian lain jeung Allah tapi penasaran hayang nempo jelema anu na TikTok. Bari wayah ieu waktuna hees. Nana gerhana ceramah na jeung Allah ulah wara percaya Pak. Ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Alus awak pengajian hate suudon kitu. Paya teh bararesih ieu hate kuat garoreng kitu teh. Lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy teu datang. Catet ku ibu berarti kuring hirup ceramah lain jeung Allah tapi jeung duit. Matak lol cek bapak atuh wios lamun ceramah teu dibayar ridho. Ngan kudu umum hadroh tong dibayar son tong dibayar dahareun tong dibayar panggung tong dibayar abdi henteu ridho lillahi ta'ala ari son dibayar urang henteu gratoong Pancasila sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sing aradio weh hirup atuh lama panas batur mata kuring teh hayang panggih jeung jelema nu bareng jeung Allah teh nu mana. Ibu dijilbab jeung Allah nyaho. Lamun bener ibu dijilbab jeung Allah lain sabatas dijilbab lahirna, geura jilbaban batinna. Na teu era jilbab badag pepelotot ka salaki, na teu era jilbab gede kana gosip beuki, na teu era jilbab badag mah comrot ngomongkeun ka goreng patutan batur. Berarti si eta karek dijilbab sirahna, can dijilbab eusi sirah nu sabenerna. Well. Tompo bapak-bapak di luhur buat lemok-lemok. Mata jawaban innallaha ma'ana teh saha jelema hirup bareng jeung Allah. Lamun hirup bareng jeung Allah hiji sifat niron sifat Allah, kahayang Allah, kaputusan ge kaputusan Gusti. Kaputusan Allah. Allah teh nyiptakeun ibu teh sampurna, da Allah maha sampurna. Mata hirup tong ngarasa kurang, da Allah mah maha sampurna, nyiptakeun manusia ge geus sampurna. Halis ti orok nepi ka kolot, da halis majangan. Tapi nah kaum ibu-ibu kuat ngerasa kurang halis tadi kerok baik ganti ku patlot akhirnya balik ti dieu pasea jeung salaki da leungit hiji bulu panon ku Allah teu disampurnakeun dibere ponok pan ngeunah ponok mah kucap kiceup hampang tuh ieu mah teu narima eluk ka luhur atuh nempo urang teh kuajigeun nu berat kiceup balik ti dieu marawa motor gelebuk angin badak bulu panon palsu nilep duanana tikusruk kana solokan kakara musibah ti Allah lain musibah dudut bulu panon tong sagala nuding Allah ai teh tarekah urang awak genut bae cirina alus parab ieu mah awak genut dipoto teh nyangeyeng cing teh kunaon ibu nyangeyeng ngarah ka tempo langsing eta teh penipu aya dina foto langsing aya pelebah diajak panggih meber matak naon lamun narimakeun ieu mah genut hayang langsing hayang genut lieureun atuh Allah teh belenyong ka kantor desa ngayakeun senam 2 tahun khusus keur nu genut teh hayang langsing ibu nu senamna salaki nu TBC na nah baju senam hampura eueuh nu rapih jiga ieu baju senam mah kahandap lejing kaluhur yuk NC bujal katempo bujur monoyot ngahanana gerhana apa pernah lalajo di desa bapak ge tong munafik bungeuk we dah heueuh lain kuring ulah pek bae ibu deuk senam mah pek
ngan tertutup ulah dilalajuan ku batur kunaon ibu nu senam salaki nu TBC eueuh lalaki nu ridho awak pamajikan di tempo batu hanyaho urang oge ai dicare ku salaki pan kaum ieu mah ngalawan Pak mah atos tong senam lah kegaul maneh mah atuh purungkut bapak da sahebat-hebatna bapak kumis badak janggut panjang dihoak ku ieu mah aduh buat jiga ucing kadempet matak ieu tah rajana dunya ras terkuat aing mah hayang kitu kajian bapak kajian polisi kajian TNI ya dihoak ku pamajikan memurungkut bapak polisi teh maungna Indonesia bapak TNI mau sateker perang datang ka imah mah da jadi ucing atuh dewa senam 2 tahun ayah langsing kalang beki begede da eta beres senam teh goyobot comro misro liliwetan ongkoh toong salaki maot teh mikiran hutang tut baso mata geus manusia mah narima kana keputusan Gusti ayeuna gerhana jadi penceramah keputusan saha hayang kita bangga sok keturutan lamun tanpa izin Allah kuring moal mampu komo kuring kieu pisan batur mah ustaz depan udeng badak gamis kansar sorban ngagaplek lol urang buat jigo ojek online ini lamun nu di udeng nu di gamis papan mustami narangtung wilujeng sumping al mukarrom coba ka urang saja jalan well buat eueuh nu assalamualaikum lamun lain takdir Allah lamun Allah teridoan moal mungkin kuring jadi penceramah Pak tina baju ge beda tapi nah atuh kuring jadi geus balikeun deui aya Allah nu nakdir sahebat-hebatna bapak make gamis make udang moal aya nu ngulem paling gecek ibu aduh anyar tobat takdir lain ayana baju takdir lain ayana kopiah tapi takdir nalika manusia eta sanggup dibere ku Allah tinggal narima mata kuring mah narimakeun tong hayang tong emu saujrat nati pangeran beres ieu mah tuh da loba hayang jeung tuh tempo lamun loba hayang gelo loba hayang tuh di Cisarua tempatna nu gelo wungkul eta teh jelema gede ka hayang henteu ka honta hayang jadi dewan harta beak ku pemajikan di TJ aya duit geus lapur dicokot ku rakyat aya dicoblos si komeng ban ku ibu mah matak nu bikin si itu gelo teh saha ieu kunaon si eta jadi gelo ku hayang coba lamun narima kana takdir terjadi mangga teu henteu kitu naon beres ieu da urang kitu hararayang teuing jadi penceramah baru teripu wayah ieu kudu ngocobrot di daerah ieu hayang mah hees ing di imah ieu mah habon abrig-abrigan ka ditu ka dieu sabaraha panggung cenah jam 2 atuh ngeunah 2 mah boro-boro ngeunah di ditu kuring teu dahar pan melaan di dieu sieun kapentingan pan di dieu ge can dahar langsung kita ceramah jeung dari ustad mah jujur tara loba barang dahar dina acara nah lamun di dahar di dieu mana bawaeun balik matak mal di dahar di dia mah paling culam celeng saeutik deuk dibawa ka ieu malahan urang ge apal ieu teh Bekasi caket jeung Karawang ti keur zaman Presiden Soeharto ge Karawang teh adalah tempat ketahanan pangan di bidang beas matak lamun urang balik ti dieu teu mau beas atuh lain ge di dieu ceramah teh matak panitia nuhun asa teu acana well very good very well amun aya nu bogoh ka urang ke beresna tawel ai bek ini nu noel tanyok ku aing tah sararudi teuing mun budak mora nu noelna eudeup dibawa ka lemur ai ini noel tegeh horea atuh kumaha cenah Asep lamun ngajodoh jeung ini takdir lah dirobah ku aing takdirna aduh ayo urang kudu jeung ini mah pelebah sare teh bingung haben ngabal seman jeung mencetan narima karena keputusan Allah kedua kudu narima karena kahayang Gusti nalika Allah hayangin Bapa beunghar ya beunghar nalika Allah boga kahayang Bapa sangsara ya sangsara
Beunghar jeung sangsara dua perkara nu dikehendaki ku Allah. Kunaon si itu beunghar? Sabab hatena narima kana kabeungharan paingan jadi bager. Kunaon si ieu sangsara? Narima kana kasangsaraan jadi sabar. Duanana ge ibadah. Nu sangsara sabar, nu beunghar bager. Tak kitu. Ieu mah beunghar hayang kana BLT diembat. Lieur. Lieur bangkong. Manya ari ka Allah ya Allah beungharkeun. Ai hareupeun desa abdi nu sangsara aja. Tegablek kakek nyos jelema beunghar kitu patut amin. Pan kamari cair BLT Kesra 800.000 ternyata nu loba meunang teu beunghar tegablek polo hirup teh. Gedong boga, sawah boga, mobil boga, menang BLT ieu teu era. Nu beunghar mah dititah ku Allah na ge mere lain dibere. Matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar menang BLT teu hidang teh. Wayahna isuk balikeun ka kades-des penting urang geus ngadenge ceramahna gerhana bener jelema beunghar mah kudu mere lain dibere urang kalepasan jurig make jeung kabere tah pangmikeunkeun ka miskin pangmikeunkeun ka yatim urang moal narima tah eta beunghar nu sabenerna nya nya ge keprok da eueuh justru keprok teh eta teh manehna nu meunang lagi jika nanti dari yongan ya lamun aya nu beunghar menang kasindiran hayang mun balik tah jog atau we baralik kabeh tinggal ngeusan nurugi panitia mayar tabungan sakedeung aduh ngan ieu mah Pak ulah nepi ka urang jadi jelema munafik ai ka Allah minta beunghar ari hareupeun pamarentah jadi sangsara bantuan miskin ngadak-ngadak aku miskin bantuan ke pedagang kecil ngadak-ngadak jadi pedagang kecil cing kade mah bantuan teh keur nu gelo sugane ngadak-ngadak jadi ngaraku garelo atuh lah urang mah ceramahna kieu Pak deuk resepek teu kajeun bodoh da moal nepi agama teh atuh kulumbat lembut moal ai kitu mah pan barak katak seuri eta teh jeung serikeun lain serikeun batur jeung serikeun dirina kahayang kudu kahayang Allah bapa hajat kahayang Allah ngan 5 panganten lalaki panganten istri wali saksi ijab kabul beres boga 5 juta ge Pak udah hayang dangdut eueuh malaikat joget hayang bajidor ulah nuding kahayang Allah bajidor mah kahayang bapa dangdut kahayang bapa lain ulah pep keur nu beunghar mah anggap we ngahibur umum ngan keur nu sangsara ulah nepi ka ngagadekeun imah jeung sawah melaan dangdut melaan bajidor wayang golek joget beres hajat bubar hajat 2 poe jebleh di juru masjid pas ditanya cinta kunaon kamari joget ayeuna ceurik takdir Allah bubar hajat gede hutang lain takdir Allah lebok kahayang sia teh kahayang Allah mah panganten lelaki panganten istri wali saksi ijab kabul anggeus bener ternyata urang disiksa selain ku kahayang Allah disiksa ku kahayang diri katilu sifat ge kudu niron sifatna Gusti ai sifat Allah di mana letakna Asmaul Husna sabriji 80 salapan ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Rojak ya Fatah ya Alim ya Qabir ya Basit ya Khabir tapi kaya sobur kira sok pikiran eta bab Asmaul Husna keren ya Latif Allah teh maha lembut Allah maha lembut urang hambana niron ka Allah lembut hate hari urang hamba Allah ngomong ya Latif ayeuna kereng wae hamba sahari maneh teh ya Latif teh Allah nu boga ya Latif wahai Allah nu maha lembut na teu era nu diomongkeun ya Latif Allah nu maha lembut ari hate kereng wae kudu era pan urang hamba Allah ngahambakeun diri ka Gusti Allah berarti deuk niron sifat Allah ya Latif Allah maha lembut maka urang kudu lembut balik di dieu ibu salaki keur sare panto teu dibuka sangu eueuh cai eueuh ya Latif sing lembut cek salaki teh nah mamah euy teh wengi-wengi teuing wayahna kudu ya Latif mohon hapunten emaknya tah eta ya Latif ieu mah naha penting teuing ustad nanana telat jeung eta panitia teh geblek polok kuat eueuh pincuk-pincuk acan nah eta ya Latif jadi ngomongkeun batur sok tiron sifat Allah tiron teu niron sifat Allah deuk niron saha
sabab Allah teh boga musuh, saha musuhna adu mubin, musuh nu nyata keur manusia adalah iblis, maka lamun urang teu niron sifat Allah berarti niron sifat si eta. Ha. Bener? Sifat Allah mah ya Latif maha lembut, Al Ghafar maha panghampura, eta sifat Allah, mata lamun jelema dendaman teu niron ka saha. Al Ghafar teh maha panghampura, jadi hamba Allah mah kudu asak hampura, kanu rujit, kanu ngewa, kanu cua, batur geuleuh urang deudeuh, batur cua urang cinta, seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Tah Al Ghafar teh ngawujudna kalakuan. Seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Mata bubar teh dieu bisa aya jelema nu tara nanya isu kepungan. Penting gitu urang geus ceramah jeung nana gerhana Al Ghafar nu katilu kudu nanya kanu tara, bebongok maneh geus 2 tahun tara nanya ka aing kunaon sok. Nah ibu jadi gelo. Maksud urang nanya kanu tara teh lain hartina diontrong, tapi tong saruana. Batur jahat geura bales ku kahadean. Hartos. Itulah Al Ghafar. Seuri kanu baeud balik ti dieu salaki baeud barakatna ibu seseurian. Hahaha, mane baeud hahaha. Insyaallah ibu didagor termos. Atawa bapak dibaeudan ku pamajikan, bijilkeun Al Ghafar asak hampura. Kunaon pamajikan baeud? Lain salah pamajikan, salah bapak kurang mere rasiko. Hei. Gua asa dipangmelakeun. Kunaon ibu baeud? Lamun eueuh haseup moal aya seuneu. Kunaon aya haseup aya seuneu, kunaon ibu baeud aya kateugeunah kudu ngaran salaki. Bapak nu kudu dipapay lamun pamajikan baeud ulah ditanya, "Mah kunaon baeud aya cukang keur meuntas?" Pasti jawabanana kusia. Beuki pasea, Pak. Tapi lamun bapak nanya na awak sorangan, aya naon na awak aing nepi ka pamajikan baeud ka aing. Geura tempo padaringan geus kosong beasna, geura tempo dompet lepet eueuh duitan, geura tempo kongkorong duit esrok can dipulangkeun, geura tempo nalika pamajikan hayang jajan eueuh duitan. Bapak jadi sadar, oh baeud teh karena urang mah hampura, aya ieu teh acis 5 juta, bikeun anu keur baeud langsung nangkep lain tadi. Bener Bu? Tong wakan nuduh nu jauh neang nu anggang koreh dina awak sorangan kagoreng patutan. Batak jelema nu ngomong-ngomong kesalahan batur na memang geus eta bener. Justru kudaek ngomongkeun kesalahan batur ge geus ngaco hirup. Artina diri geus loba teuing lalajo kesalahan batur teu wawuh kana kagorengan diri sorangan. Lamun ku Allah dibuka kagorengan masing-masing, cantang teu manusia aya harga. Ibu ge dihargaan ku batur teh lain ibu soleh lain, tapi Allah keur nutupan kesalahan ibu. Bapak oge dihormat ku batur lain bapak nutur hormat lain, tapi Allah keur munian kagorengan bapak. Coba lamun ku Allah dibongkar saha bapak saha ibu, cantang tuh manusia aya hargaan sebenarnya. Ingat-ingat Bu, baheula nu keur lalajo calung teh tah, anu pasarung-sarung jeung lalaki bari teu dikawin teh saha. Tuh, seseurian pelaku utama. Atuh ieu bapak-bapak geura eling-eling geura inget-inget baheula keur ngora, ayeuna jiga soleh, ayeuna di kopiah, ayeuna di sarung, ayeuna ka masjid, punten baheula keur ngora nah kitu. Anu luncat tina jendela imahna di pelotok ku hancip saha. Maka hampura Pak tong nyaritakeun kesalahan batur, sabab urang ge boga kesalahan anu mung dicaritakeun ku batur, tong ngabongkar aib batur, sabab urang ge boga aib nu mung dibongkar batur, tong nyiwit mun mung diciwit, tong ngahina mun mung dihina, tong ngaledek mun mung diledek. Matak lamun poe ayeuna ibu dihina batur, tong ka amak anu ngahina, balik kana awak ibu. Boa-boa baheula ibu pernah ngahina batur, poe ayeuna dibalesna. Weh. Emang kuat geus peura ge. Nah, itu jauh sesikat, cai 5 gelas, mun diinum ngerebak atuh. Nah, itu panitia itu kira-kira mingguan deh, 1, 2, 3, 4, 5, ya jauh arah. Balik dia mau jadi betul ke rumah sakit ting. Ulah hadapan maneh ustad, hiji we ieu tah. Keun ieu mah keur batur, pedah ustad geurnya. Nah, ari eta kuat teu beuleueun. Araya barudak. Besi Allah ya bawa karanya dek obal bateuing na meja keur naon da moal diinum ya susu ya oh ya mana oh ya teh manis ya oh iya tuker jeung ieu dek
Nah, ya cau, maknya ceramah kudu ngopi cau atuh dah. Ya, kok. So, heka. Peperihan tadi eueuh nyuguhan kok. Bapak teh ieu teh filosofi, Pak. Jiga heureuy tapi filsafat. Mun bapak nyuguhan jelema seubeuh nepi ka kiamat moal didahar. Tuh suguhkeun makan nu lapar. Karti teh. Benar, urang nyuguhan kanu geus seubeuh moal diopi lur. Tah, suguhkeun kanu satu. Kuring mah geus seubeuh moal diopi, ku baru seubeuh san. Lamun acan bikeun ka ditu. Tah, bikeun ka dinya sadetik udah nah, beungeut lapar gitu. Jadi metode kuring mah jiga heureuy, matak bapak geus lah tong nerjemahkeun bahasa kuring moal katerjemahkeun. Moal sabab bahasa kuring mah aneh, bangsat ka surga nu salat ka neraka. Mun teu diterangkeun teu ngamuk urang ge. Bangsat ka surga nu salat bisa ka neraka, ka ieu nu pangajian bisa ka neraka, mun bangsat ka surga. Mun ieu teu diterangkeun moal teu nyebut sesat teh. Da kitu hate sukudon mah lain hayang ngarti mah. Dar tanya naon kitu maksudna, lain janji wae ustadna mah sesat. Lain kitu bebengok maneh. Cici bangsat ka surga nu salat nu tahajud nu buka Quran nu sholawatan jeung ibu ge bisa ka neraka. Heug urang bere. Mana atuh nyer dijieun contona bapak we nya. Ya bapak panitia ya. Bapak leungit motor. Ternyata di bumi bapak aya CCTV. Nu maokna teh nana gerhana. Bapak leungit motor nu maokna nana gerhana. Jadi nana gerhana teh nuhun. Asa tiba heula asa can pernah disebut bangsat. Iwal di daerah ieu aya ka ustaz nyebut bangsat. Nuhun. Bapak leungit motor, nu malingna kuring cek ibu bangsat. Oke, da memang heueuh. Aban kuring maok motor, nu leungitna bapak, anu maokna kuring, bener. Tapi hukum alam, hukum pidana, hukum perdata mengatakan nu kudu nyebut bangsat iwal saurang nu kaleungita. Pan bapak nu leungit motor, jadi bapak boga hak nyebut bangsat karena negerhana. Tak ibu mah teu boga hak da urang teu maling ka ibu. Mun cek bapak teh bener euy negerhana teh bangsat, abdi ge narima Pak, deuk diteunggeuh, deuk dihukum mangga. Ngan mun ku ieu disebut bangsat, urang bakal ngalawan. Der cek ibu teh hooh na gerhana teh bangsat, kuring nanya bangsat naon urang teh ibu. Henteu nah atuh nuding geus. Ari nuding naon mitnah, ari mitnah alfitatu asadul miraqat. Ulah sakompet daun pendah batur kabangsatan urang nyebut bangsat ka saurang. Bisi ladang pahala salat ibu dibikeun ka ditu, ladang tahajud dibikeun ka ditu, di dinya geus katempo bangsat dihampura dosana lantaran dituding tuluy-tuluyan, tapi nu tahajud dibikeun neraka lantaran nyepol dosa tina fitnahna. Weh. Oh, lamun di dieu nu pangajian aya bangsat atau heunteu teh. Mau terasa didukung, aing anu kesuda lain kitu eureun suat Pak sia teh. Kade kudu nepi ka harti, mun teu ka harti bahaya. Hartos Pak. Nah, syukur. Mun teu ka harti tanyakeun. Bapak mah boga hak nyebut bangsat ka kuring, da bapak nu kapaokan. Ngan lamun ieu tah teu meunang nyebut bangsat, da kuring teu maok ti ibu. Engke teh dibawa ka pengadilan. Cek pengadilan teh cek hakim bener anjeun bangsat sumuhun maling naon motor ti saha ti si bapak eta leres ieu bangsatna cek bapak teh nya hukum we 6 tahun beres Pak. Tapi kuring moal anggeus jeung ieu. Cek hakim ieu nu nyarebut bangsat teh sumuhun bapak hakim maok naon nana gerhana ti salira. Henteu Pak hakim. Nah ari ibu jadi rada garelo. Sing apik ngahukuman batur teh matak Islam mah teu wakan nuduh nu jauh, teu wakan neang nu anggang, korehna awak kasalahan paling badak lain di batur. Tah kasalahan paling gede yeuh dina beungeut sorangan. Matak tong perang jeung tatangga, tong gelut jeung dulur, tong gurger jeung sasama, geura perang jeung awak sorangan. Jelema jadi bager, perang jeung pedit. Ibu daraek pangaosan, perang jeung kadueul teh. Nana gerhana ge ayeuna ceramah ieu teh keur perang, lain jeung bapak lain jeung ibu, tapi perang jeung hate sorangan.
Sabab Nabi Muhammad bere ceramah di banan doma di tengah jalan aya nu minta nya Rasul naon eta doma kumaha cek Rasul kop rezeki maneh deuli kuring nana gerhana poe ayeuna meunang amplop pegat ku ibu belah ditu lamun ibu megat belah ditu urang jujur deuk neangan jalan ka belah dieu artina kuring teh perang Pak mata kuring mah aya nu geuleuh bodoh aya nu ngewa bodoh terserah moal di ladangan moal di layanan nah sabab kuring sadar ya nana gerhana keur perang jeung dirina moal mungkin perang jeung sesama di lahiruh mun jelema mikir kitu kabeh aman Islam ya mah karek utak-utak jeung ceceng silih belengan nah hanya salatna diutak-utak kumaha cek kitu komo maneh jeceng akhirna teh sa RT masjid jadi 2 eusina eueuh sagedeng deui tah tarawih 11 jeung 2 3 aing belah ditu 11 belah dia 2 3 eta nu 11 ngaliwat cara geus yo tong kararitu atuh tong main nafsu berasa sabab ibadah teh deuk salat deuk zakat deuk saum deuk haji hampura Pak hate macan milu ibadah rasa macan milu ibadah wujud mah cantang tu ibadah matak saban-saban manusia ibadah lain nu katempo lain nu kadenge ibadah nu sabenerna kudu nepi ka rasa iya ladang pengajian sing karasa misalaki lain ukur ingkigna balik ke dia kewa tangkep ayah tangke salaki teh kunaon mamah jadi lebay oh tobat insya Allah isuk cek salaki ngaos deui mah enjing nah bapak miwarang wae ngaos ka abdi duh kayung yuhun ladang ngaji eta jadi leehat teh tuh ieu mah da ladang ngaji teh aing mah salieur ku ceramah ge mah karabut nepi ka akarnya jeung teu bisa nuding ka gorengan batur awak urang ge kitu tong nyaritakeun kasalahan batur bisi Allah mukakeun kasalahan urang tong mukakeun aib batur bisi Allah mukakeun aib urang nah agama Islam ngajarkeun tutupan ka gorengan batur maka Allah nutupan ka gorengan dirina geura tutupan aib batur maka Allah nutupan aib dirina cing teangan umat Islam nu nepi ka dinya matak sok jara di pasea jeung tatangga teh naon apal ka gorengan tatangga di beja-beja nepi ka ditu di ontrog burger pasea eueuh untungna bro eueuh aduh kaloprok jeung nu hareueuh anak batur baong jeding-jeding we ka anak batur padahal kudu apal kana filsafat awi tuh filsafat tiwu ge ceceng awi ceceng tapi aya we nu bengkok keluarga urang ge urang cager pamajikan teu cager pamajikan cager anak tentang cantang tu anak cager incu cantang tu aya we pasti bengkok matak bengkokna anak batur teu boga hak ngomongkeun caritaan anak batur tah jaga mah anak urang bu matak rupa ukur disebut matak tong lalegeng euy lah nujar di ustad teu ngewa nah maka jentong legeng anger kabeh ge manusia mah makhluk sombong tong lalegeng teuing jadi kiai jadi ustaz ge anger kedudukan urang mah makhluk sombong nu tawadu mah iwal Nabi Muhammad mana bukti surga geus dibikeun tapi tahajud unggal peuting surga dibikeun tapi Quran katalar surga dibikeun tapi sedekah nepi ka beak surga dibikeun tapi duha anger surga dibikeun salat tepat waktu surga geus dibikeun tapi Nabi anger ibadah surga nu mana rek dibikeun ka bapa nah atuh teu daek ibadah aduh anu di luhur mah rada baeut disebutkeun sararomong kai gitu ngan lamun geus kitu kakara ngarti oh Nabi Muhammad geus rek diasupkeun ka sawarga Muhammad geura teangan lawang nu mana nu hayang geura pilih surga nu mana cek Allah keur anjeun tapi pentingna tahajud unggal penting duha unggal poe sedekah nepi ka beak ditanya kan ku Abu Bakar ya Rasul pan anjeun mah geus sidik surga bakal dibikeun nah ibadah keneh kumaha cek Nabi nah teu meunang kami jadi jelema bersyukur lantaran menang surga Nabi geus menang surga ibadah beuki rekat urang surga nu mana bu salat subuh kaberangan, lohor ka asaran, asar ka magriban, magrib ka isaan, isa ka heesan, bisa jadi nu datang ka dieu isa-isa acan. Hah? Anak teu ngomongkeun ibu. Ngos lah, memangna urang nanya manehna kitu deh. Sing nepi ka harti ku sararea.
Nana gerhana disebut ustad, mung disebut ustad, mung disebut kiai, naha era. Nama jeung era sieun teu akur jeung gawe. Hana disebut ustad pagawean ngewa ka batur, geuleuh ka batur, ujit ka batur, panati ka batur, apal kana kagorengan batur, nah kudu kitu tugas ustad. Ustad mah warasatul anbiya, pewaris nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting, baru sampean ladang tahajud sok ngacung. Ustad nu mana nu baru sampean ladang tahajud, lamun mah di dieu aya nu baru eta mah asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bageur. Ya Rasul aya korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk disain dibikeun. Cobanana gerhana boga jam tangan, perintah ku ibu dibikeun moal. 2 kali suudona. Bekilila ya ceramah bekila loba dosa mending bubar ka ditulah. Lamun ceuk ibu jam tangan kuring moal dibikeun, ibu tel sarua jeung lalajo kuring, lalajo kasalan kuring, geura lalajoan kalakuan diri sorangan. Mun ibu boga barang nu alus dipentak ku kuring, teu dibikeun moal. Sesama jelema pedit tong sok diomongkeun. Matakna ulah kagorengan batur katempo ai kagorengan sorangan di 4 pet ditutupan atuh oi ai ka batur ngahdeuyan nalinga diheureuyan jebleh. Kahartos ieu teh can nepi kana rajaban mah heukeun lah mangke. Da hayang gerak ngeusan ieu teh capek. Hah? Ibu menyebut 5 menit bari teu boga jam. Nah hari ibu ngitung 5 menit di mana? Urang mah geus ngitung setengah jam. Ieu mah cenah 5 menit cenah. Bari teu bogaeun jam urang. Hah? Jamna parut. Heeh. Ibarat jelema beger beurang-beurang ka pangiku hancip. Jadi poek. Nah mane beger bari geus boga pamajikan. Punten Pak Haji kapoekan jam 12 beurang lur. Ternyata nu poek lain panona, nu poek teh mata batinna. Mata yu urang lalajo jelema ulah ku panon ieu, tapi lalajoan ku panon hate. Aya jelema miskin lalajoan ku panon hate, Allah keur ngagero ka dieu nu beunghar pamerekeun ieu. Aya jelema yatim hayang sakola ku kacayakan teu boga biaya, keur nu beunghar pan digero ku Allah ka dieu nu beunghar geura pamerekeun yatim. Tuh aya jompo teu boga imah ka dieu nu beunghar pangnyeunkeun imah tah harta nu bapa nu dibikeun ka yatim ka miskin punten keur ngabuktikeun cinta ka Nabi Muhammad. Ulah sok ngomong cinta Nabi cinta nah pedit da nu pedit malayan Nabi si korun badak bejakeun ka nu baleunghar tong loba teuing ngomong cinta Nabi ari pedit boy. Sabab Nabi mah teu pedit nu pedit si korun ari hilir ngomong cinta Nabi boga harta tapi pedit. Nah kalakuan cinta na ka si korun ai bibir nyebut ka Nabi keur nipu umum teh sedeo sok ada ku ceramah kieu mah nya kereng da bapak ge ngarti dah heuh. Cinta Nabi cinta nah sombong. Nu sombong mah Fir'aun, cinta Nabi cinta nah ngawadul, nu ngawadul mah Abu Jahal, cinta Nabi cinta nah sok ngadudo mah batur, nu sok ngadudo mah batur mah Abu Lahab. Matak nalika urang mengatakan cinta Nabi tempo atuh Nabi teh cinta ka mana? Yatim, miskin jeung umat. Nabi cinta ka yatim, cinta Nabi lakukeun nya ka yatim, cinta Nabi geura tulungan jelema miskin, cinta Nabi geura toong jelema jompo, cinta Nabi geura silih jaga antara umat jeung umat. Sabab Nabi mah pagahan umat. Jadi nu pas ya cinta ka saha? Ai ceramah teh pan kudu nepi kana akar-akar ngarah balik ke dieu teh lain ukur seuri. Ungguk-unggukan di imah kadar eta poho deui di imah bae. Paling ditanya ku salaki ti mana wah pangaosan sanu ceramana duaan tiluan kita nu hiji dai kembar teh dai opat nu ceramah teh pan hiji uih da nyeri mastaka anu dua da orang dieu terakhir urang engke ditanya sanu terakhir nana gerhana kumaha rame geus nepi ka eueuh hikmah ukur nyebutkeun rame aing mah aral kudu aya hikmah nya kunaon ibu jadi randang orang-orang
budak jadi korban rumah tangga amburadul tong nuding takdir Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah moal ngarobah ka aya hiji kaum kecuali eta kaum geus boga kahayang hayang ngarobahna. Kunaon ibu pasea tuluy ragrag talak tong nuding takdir Allah. Sabenerna ibu nu goreng adat. Kasalaki lan dasar bebeakan lamun duit gede kakara diajak HS, lamun duit leutik jogue molor jeung tumila. Hah, awewe kitu mah paur. Ragrag talak budak korban rumah tangga amburadul tong nuding Allah. Salahkeun adat sorak pasea kasalaki dasar bebeakan ke dasar sare si bagong molor wae dek saha nu ngeunah lalaki disebut bagong untung salakina pinter naon mama nyebut bagong berarti sabab penting aya HS jeung bikangna kumaha ceuk anak mama bagong bapak bagong ari abdi anak begujang ragrag talak budak korban rumah tangga hancur nu dituding Allah kadoliman urang tapi Allah dituding. Coba lamun hirup jeung Allah ala bidzikrillah tatmainnul qulub hate bakal jongjon hate bakal tenang lamun salawasna hate ngait jeung pangeran amak ka salaki wirid tagogeun beget ibu kana beget salaki son ai amak teh subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak kana cakek saltik yasin pan salaki teh jebari nangkep maca ayat kursi jadi sangkana juri cai nu asup kebro duit 2 juta jawab ku ibu sodaqallahul adzim wadak ieu kuring hayang panggih jeung jelema nu sok zikir hayang bayang panggih jeung jelema nu sok zikir ngan punten zikir jasad zikir hate zikir rasa zikir wujud ai zikir jasad mah enteng teuing subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah jasad hate subhanallah maha suci Gusti Allah bersihkeun hate ulah dina bibir subhanallah batur nyeun gendong nyeri hulu ulah dina bibir subhanallah batur meuli mobil ratu gangen ulah dina bibir subhanallah batur meuli tanah eta ke rumah sakit dina bibir subhanallah batur boga pila modar lur berarti subhanallah samet bibirna can teurat nepi kana hate teuing tuh dina bibir alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah ai hate geuning hayang kapuji wae mana bukti eta geuning lamun santunan kudu dipoto jepret foto alhamdulillah karena santunan duit nu dibikeun 100.000 ai beungeut batur di bibirang saumur-umur ari jodol santunan cek bibir hate mah ria lor lieur bagong kuat segala dijieun status tahajud wae jeung status OTW tahajud bubar tahajud huai wae dipoto lagi tahajud wonge liur sia teh boga kongkorong pirang 5 gram leumpang dongko boga gelang teh dieun gigi beuring hayu pangawesan hayu mana alhamdulillah mana alhamdulillah karek wiri dina bibir tapi hate teu milu wiridan salat karek gerakan can salat gerak dina hate mata salat teh kudu hirup dina hate sahadat kudu hirup dina hate ibadah puasa kudu hirup dina hate jelema puasa nahan lapar jeung dahaga maka kudu nahan ieu beuteung ulah kaasupan barang anu haram barang anu batur teu ridho ta eta puasa ngaranna ieu mah puasa sabulan campleng geusna maling batur liur sia ayeuna jangar liur jadi kunci nama opat jasad hate rasa wujud sok jasad hate rasa wujud eta jasad hate rasa wujud eta jasad rasa jasad hate rasa wujud cing urang bagi 3 kelompok 1 2 3 rasa embung patung embung patung si panepi ka apal 3 kelompok 1 2 3 rasa embung patung 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 bang ke dan nama batuk lain ceramah rasa hate tuh dibalik kurang oke jasad rate rasa wujud dina ibu sholat ngawujud dan dina perilaku
Da wudu ge urang mapan wudu teh karek apal semet ku cai, caina cai mustakmal. Ai cai mustamal teh cai suci dan mensucikan. Lamun cai suci kudu mensucikan bibir. Ieu mah ai cai suci ai bibir ngomongkeun batur atuh teu suci-suci. Bubar wudu wae ngocobrot ngomongkeun nu ngaliwat. Bener geus eta kuat kafir tara salat-salat acan kitu. Ari nu diasupkeun cai suci tapi eta naha cai teu mensucikan bibirna Pak. Cai suci dan mensucikan. Jadi cai suci kudu mensucikan hatena. Jadi bibir teh kudu dijaga. Tong ngomongkeun batur, ngaledek batur, ngahina batur. Ai wudu ku cai suci ai teu ngocobrot ngomongkeun batur atuh teu suci-suci. Mataku Allah disiniran dina kitabul bumarom jilidna jilid kahiji hadis nomor kahiji babna bab toharoh bab naon dileta ku anjing wawadahan tawasarung dilamot ku anjing kumaha ku 7 kali make taneuh bab toharoh bab susuci matak bawa kana awak ibu bawa kana awak kuring naon pelajaranana sanajis najisna baham anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh tapi najisna baham manusa mun geus kanyarikeun hate batur lamun paantal awak padeukeut hate rujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanjerian batur lain we mikir mangga emut bisa aya nu salah bahasa kuring sok we emut da bahasa kieu mah entong ditarima ku akal tarimana ku hate lamun ditarima ku akal mah cerebeh kitu ditarimana ku akal coba ditarima ku hate gitu asli diterima ku akal mah ibu ge seserian tapi hate pan hirup heeh bener gitu Pak coba tarima ku akal kadorong ku amek ka urang ceramah kitu aing ge bisa nampake jeung nitah urang lateureun ku bebengok sia urang mah geus hayang balik tadi oge mata Islam mah geura leungitkeun sifat geuleuh geura leungitkeun sifat resep tong geuleuh tong resep bae aja resep Ridwan Kamil resep mana ieu mah ngararewa kecewa resep kepada Deddy Mulyadi resep suatu saat bisa kecewa resep karena gerhana resep suatu saat bisa kecewa tong resep tong ngewa manusia menghadapi manusia be aja biasa mata kurang make baju biasa teh ngarah bariasa jelema dalam urang di udang digamis moal biasa moal tuh aduh ieu kieu mah pan lempang teh ditu ka dieu aman eueuh ngarweg ya jadi boga filosofi tersendiri hartos Bu sifat Allah kahayang Allah kaputusan ge Gusti itulah disebut hamba Allah lamun dina bulan Rajab tong polontong boro-boro pangkat urang Imam Syafi'i datang bulan Rajab ngadeg-deg Imam Hambali datang bulan Rajab ngoceak Imam Maliki datang bulan Rajab cerik Umar bin Khattab sumping bulan Rajab jejeritan ka Gusti Allah nah berapa bulan Rajab dijieun waratoh nah anu berilmu bet keung ku bulan Rajab sabab bulan Rajab mah Allah nempokeun siksaan ka Nabi Muhammad yen eta siksaan teh ku umatna mata bulan Rajab mah tong naon itu kieu can dahar jadi taktik tok bulan Rajab mah tong atoh-atoh teuing lur aya sejarah kelam naon sejarahna Nabi Muhammad ditempokeun siksaan ku Allah yen dijudulan keur umat anjeun Muhammad di antarana siksaan ngaguntingan leta sorangan bibir sorangan nepi ka Nabi nyurulung cai socana malaikat saha eta umat anjeun ya Rasul nu kumaha nu petang di dunya bab agama tapi kalakuan anggang tina agama saha eta nah ustadnya nah, jika hayang dibalai dong ku cai Pak cenah nyebut ustad cenah si itu tuh bener nya ka ustad ngalaledek urang di euy capetang nyarita agama tapi kalakuan anggang tina agama ieu deu ka mana deui belenyang ka ditu belenyang ka ditu jajangnya oh awe heula meureun ngaguntingan leta sorangan tekan bibir sorangan Nabi nepi ka ngoceak saha eta malaikat
umat anjeun ya Rasul nu kumaha nu di alam dunia na capetang dina nyarita agama tapi kahirupanana anggang tina agama, ngomong zakat tapi dirina teu zakat, ngomong sedekah tapi dirina sedekah, ngomong kudu nyumbang tapi dirina disumbang, ngomong kudu nyaah ka sesama tapi dirina ngajarkeun papasea. Saha eta Bu? Bener kakara sapanjang 20 tahun ceramah aya nu wani. Saha eta Bu? Ustad. Lain ustad, ibu. Pan ibu ge sarua kana agama nyarana ho tapi migawe nama teu apal. Apal pan kana agama tapi cara migawe mah pan teu nyaho. Cek agama, ceng gara urang tanya, "Bu, ai ngomongkeun batur dosa?" Ai papalotot ka salaki dosa? Pedit ka batur dosa? Panasan ka batur dosa? Ning eta geus nyaho, nah teu eureun. Jadi lain ustad Pak, sararea umat anjeun Muhammad, berarti ibu umat Nabi, kuring umat Nabi, sararea umat Nabi, didinya takdirna ditegekan bibir sorangan, guntingan letas sorangan, saha eta umat anjeun Muhammad nu di dunyana capetang dina agama tapi anggang hirup tina agama. Pan ibu ge eta nyaho ngomongkeun batur dosa tapi nah dipeureuy ime. Hiji, dua, nu kokojayan dina lautan darah. Kadarat dibebaskeun deui, kadarat dibebaskeun deui, nepi ka Nabi ngoceak deui malaikat saha eta umat anjeun ya Rasul nu kumaha anu nulungan batur tapi nyakek beheung. Nyai bisi maneh teu boga duit datang ka mah disadiakeun we 2 juta, ngan wayana saminggu kudu jadi 2 juta 200, lamun tina sabulan 2 juta 800. Kabayang teu nu sangsara ngesok duit 10 tahun, imah beak sawah beak domba beak nu kitu ngaranna rentenir. Lamun di dieu aya irada koron deui. Mun moal orang jor ku sia. Galeu tidak. Nulungan mah nulungan we atuh kudu make jeung di tamahan. Ya Bu. Heungan sabalikna ditulungan ge deui. Ulah ari ngeclok, pari basa minggu enjing. Insyaallah bulan enjing. 3 tahun teu mayar-mayar diomongkeun hirup kitu. Matak dina Islam teh kudu ngarti yen jalma anu mawa hutang maka salat, zakat, saum, ibadah haji moal wae ditampa samemeh eta hutang diberes. Matak jalma anu boga hutang punten Ibu di akhiratna statusna adalah pencuri. Matak mudah-mudahan di dieu bisa anu garep hutang balayar. Balik teh dia ditanya ku salaki menang naon dia, Pak urang teu boga hutang kudu dibayar. Gandeng ustad kitu didengekeun. Aing mah ararara. Matak nu jadi godaan ibu teh lain batur salaki. Nu godaan salaki pamajikan, matak keur naon mah jeung kudu gelut jeung batur. Eta musuh mah eta di imah. Neangan musuh nu jauh, musuh mah eta. Mana bukti musuh? Bapak ayeuna ngeukepan pamajikan, bapak ayeuna mere duit keur pamajikan, bapak ayeuna ngajamin ka pamajikan secara duniawi. Lamun bapak teu ngajamin agamana, bapak nu bakal dijejak ku ngaran ieu. Pan bapak teh geus lulus ti hisab ku Allah deuk kasawarga, kokoceakan pan pamajikan di tukang, Gusti ampura, ulah maka di kasawargakeun salaki abdi. Saha ieu? Pamajikan abdi Gusti. Ka dieu. Aya naon anjeun protes? Babangok salaki abdi teh salat sorangan, zakat sorangan, ibadah sorangan, puasa sorangan, pengajian sorangan. Aya lemek nyare ka diri abdi tara Gusti, abdi teh matak jadi kafir kieu teh kutara diajak ku bongok salaki, wayahna Gusti kuncungkeun salaki abdi bareng dengan neraka jeung diri abdi. Matak musuh teh ieu tah, musuh teh. Sadio musuh bapak teh ieu tah. Mata wayana bapak bubar ti dieu ayeuna kudu rada sadar yen ieu teh musuh. Mah kadenge cek ceramahna negerana gawat magrib isuk teh subuh-subuh gawat hudangkeun subuh mah lain molor wae meunang bapak mah ngarah ka sawarga bareng mah maca Quran teh lain ngan sacurelat ai kana HP 2 jam ai maca Quran jadi heuai mah pangaosan mah wiridan mah tawasul mah tahlilan mah naon deui atuh. Lamun aya salaki nu kitu artina ieu salaki geus boga nyaah dunya nyaah akhirat, di dunya hayang bareng di akhirat hayang bareng. Dengan ieu kumaha kuat
pecakan ke subuh mah kadang cek ceramah negarana subuh kumaha cek nah ari sia jadi fanatik teuing hirup teh nya cek urang ge moal sanggup ku bardageuna ibu kudu bisa ngahargaan ka salaki balik ti panyabaan asup ngelawang panto cicing ngelawang panto lain loba ulin api-api arisan ai kakak jeung KTP dibikeun tuluy nararangtung aku bersumpah dan berjanji tina limaan geuning 3 untuk kabayar nu 2 kok ketetengan ka tetangga penutupan hutang nu 3 naon eta ngaranna BK Bang Emo nahan negarana apa kena ngeclok ada boro-boro ibu atau ngadengi orang yang ngomong yang seri sarua jelema urang kan papageun salaki balik ti panyabaan teh kudu sadar kana kesan salaki eta teh jihad ngalan ibu rengkuh ieu teh tarengkuh salaki datang teh bapak geuning sumpi cekelan leungeunna geus suntangan gek diukna Bang Barung cokot cai anu tiis bikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapak cai teh cai teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum katebo jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon nu amis teh budi ibu ka salaki geus sarupa kitu bapak deuli teh can ibak jajabkeun ke ibu ka cai ieu ondok ieu odol ieu sabun dakul salaki mandi beres mandi ieu koko ieu sarung ieu kopiah dakul sajadah kebutkeun dakul salaki salat beres salat kuliwat ibu ka arep nyuuh dengekeun lain kamarana karep tuh nyuuh kana lahunan salaki api-api nyaroh HP dengekeun teuing nyuuh kana lahunan salaki rek ibu teh diajar pidato da sakola bapana puputon kembang kedaton buah kolbu cengceman jiwa akang teh hormateun abdi dameun abdi ti baheula nepi ka ayeuna rumah sanu ngaran pamajikan can bisa juga bal jadi salaki ti luhur salsa pramuti hanas daripada bal hapunten bapak hapunten tuh pak cek urang ge nya kunaon aloloho ku eueuh tak mau beladinya mah eueuh pisan nu aya ge ka salaki teh juki we menang duit teh kuat ngajalalegerna jawab gue ibu oh kurang ge udah kitu ka salaki ngan salakina kudu nu kumaha heula atuh salaki nu kumaha salaki nu tanggung jawab hayang geulis pamajikan hayang geulis pamajikan dandanan hayang jongjon rasikoan hayang tenang contohan hayang geulis dandanan hayang nurut contohan hayang jogjon rasikuan imah bagus baju teu dar seubeuh kongkorong kabeuli geulang kapeser raos ibu dengekon pak ieu mah pengajiannya ngadu domba balik ke dia cek ibu dengekon tah kudu ngajamin ke pamajikan ngan cek ieu wadah sia ge tah kitu kai jadi balik teh ka kasih cakaring paurah buat nggak muringkak bulu punuk batur geus eureun suri dar suri ditungtung tuh ibu-ibu nu belade tuh mah lain ngadengekeun ceramah kalakah hareosan ieu cenah lain cenah nya eta budak ku capek tangan nyari tanah cenah ya ada bieu urang mah ipis tuh nu ipis mah bawel jadi naon atuh mah narajaban keur urang ieu teh mealing Isra Mi'raj kan na teh eling-eling kitu ti baheula meeling Isra Mi'raj tah naon nu kudu dieling teh naon naon nu kudu dieling teh naon lieur ah meeling Isra Mi'raj naon nu kudu dieling teh Isra Mi'raj hari Isra perjalanan di mana Nabi berjalan subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina tah Isra Nabi teh di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ari urang meeling Isra deuk leumpang ka mana Nabi leumpang ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa maka urang ge ieu meeling Isra kudu berjalan di mana berjalanna dina salah kana bener dina kedul jadi daek dina goreng jadi alus dina goreng ka salaki jadi hade dina pedit jadi bager tah kakara eta disebut Isra matak ieu masjid ke subuh bakal pinuh lamun ieu masjid ngan duaan teu Isra maneh mah teh hah? Wah, si aya nu curhat ka urang. Wow. Kuliah subuh ge cenah Allah, bener teh. Tah wayahna ieu nu bakal digulung poe isuk naon teh? Mukakeun kawirang urang dieu, bae da cek si ieu urang.
Lamun bener Isra Nabi Muhammad Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka orang mieling Isra berjalan orang dan urutan Nabi Muhammad bisa, maka orang kudu berjalan di mana tina salah karena bener, tina kedul jadi daek, tina pedit jadi bagel, isuk ngariung sa kakak, isuk ngariung sa RW, mun di dia aya RW, mun di dia aya kakak 200 kakak, nusang sara aya salapan, maka 188 gitu. Kala 200 kakak, nusang sara 20 ngarah babaring itu. Ya tuh candahar mah wajar error nih. 200 kakak, nusang sara 20, maka nu 180 kudu ngajamin nu 20. 180 ngaluarkeun 10.000, 1.800.000 bagikeun ka nu salapan. Moal mungkin aya nusang sara teu dahar, moal mungkin aya jelema yatim teu ka omean, moal mungkin aya jongko teu boga imah. Lamun kitu Islam geus nerap dina dirina, tah eta Isra. Ieu mah haben rajaban udunan untung urang hungkul. Akhirna ngocobrot we isukan tatangga teh, oh cenanya bener, urang udunanna ustadna nu ngagemolna, teh do mah copot deui ka ditu. Matak naon lamun udunan teh lain keur mayar ustad, matak naon udunan teh keur warga setempat ieu. Ulah ayeuna tapi eta mah keur urang da, untuk ulah ayeuna. Maksudna teh engke beres-beres tiga. Aya nu menang udunan mah waya bikeun, ayeuna bikeun. Tah engke sing neurak kadang Isra teh redeg udunan deui, da Isra Mi'raj mah ukur setahun sekali, muludan setahun sekali, tapi keukeuh urang berinfak mah mun bisa unggal poe, teu bisa unggal poe sabulan sakali. Yatim loba miskin naker pek tulungan lamun bener cinta ka Nabi dan Nabi teh cinta ka yatim. Kumaha buktina cinta ka yatim? Engke di akhirat jalma nu nyaah ka yatim ibarat curug jeung jejangkung. Artina lamun bener cinta ka Nabi, yatim kudu katulungan. Weh. Aduh, capek we. Bu, tong sok perhatian teuing lah. Coba salaki naripuheun, minum dulu. Kasalaki mah. Coba peda ka ustad, minum. Koal, tong sok perhatian. Perhatianmu bukan untuk aku, tapi perhatianmu untuk suamimu. Kunaon abdi nolak, geus kolot atuh mah hatikeunana. Mun budak mora mah marti, ustad heula, heudeuh ngabugu. Kitu geus hoream mah. Orang ya kajian di kasar aku ngangin rumah. Jeung ngesang deh. Wah, cek urang ketong sok perhatian. Ustad ngomong ngesang dikipas. Kasalaki begitu melintang urang lieur. Ampura ceramah di kieu geus penting. Ceramah diseriuskeun makalah kasare jelema teh. Dibere kieu mah alhamdulillah bereukeut. Nu rek sare mah juga atuh kitu. Nepi ka subuh. Pak, Bu. Nu duaan eta nu acuk biru jeung nu coklat, hoyong di ka subuh. Keun bae tong disarek. Sok ibu nepi ka subuh, urang mah urang barali, keun antep jeung. Kene antep keur ka subuh nagok nu ceramahna meureun teh maok sok ka dieu. Ini ka subuh na urang teh urang dieu lain. Geulah. Sombong amat han subuh cenah. Anu ka subuh di situ mah. Rek nepi ka subuh, malah anu nyarepek nagok deui ka subuh. Urang mah urang baralih Pak. Kene antep duaan eta bicara kieu sorangan. Aduh, ampun Gusti, aku Rajab, Mi'raj, Isra berjalan, tina salah jadi daek, tina salah jadi bener, tina kedul jadi daek, tina goreng jadi halus, tina kedul jadi tah wayang napa mun bener Isra engke masjid itu pinu. Nah, maka jeung nyaritakeun masjid eta ayatna Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nu dibicarakan dina ayat eta masjid jeung masjid. Ya kuliah subuh wae eueuh cenah. Nu ngabeja Kang sareng saha Kang? Cek RT tah. Bisi we bapak-bapak nu ding ka urang tah RT tah. Kuliah subuh wae eueuh. Kumaha cek bapak bae da RT ge ayeuna daekna ge. Aduh.
kakak rami roj nabi mi'raj ka mana ka Sidratul Muntaha deuk naon nabi di mi'rajkeun deuk nempokeun hukuman di antara tadi maka nu katilu hukumanana loba jalma nu ngadahar daging bangke tapi daging alus diarantep buyatak dilatungan di dalahar tapi ka ongkek tapi naha daging alus diarantep saha eta ya Jibril eta teh umat anjeun ya Rasul nu kumaha ari ka pamajikan diantep ari bonon dirasikoa apa bonon WTS nu di jalan we kieu rokono kaluyukeun si cek ina nu kitu hargana teh 750 teh naon nah apal ustad mah ulah monis kanu kitu pinarakaeun ulah kuring mah pernah ngawakong sabaraha sih we kieu neng 7,5 di mana di penginapan 2,5 ke penginapan 500 ke abdi cinta ku malam lu ke 100 salawe engke ke salat subuh di mana kebun jagung nyapa ya tuh aya nu ungeuk berarti pernah make jeung ungeuk ai bapak wayah kieu ari pamajikan diantep aya nu kitu dirasikuan bari mahal sajam darweh meuli daging meuli sate kabawa ujung kanang geus tong arti deui budak leutik coba ieu pamajikan bapak nu kudu nanang-nanang nu kitu patut ting lieur pedah buukna beureum maneh pamajikan bapak sok pedah itu loba karang nyieun karang 80 mana beungeut ka dinya pedah itu make kolor meuli kolor itu pake ku ibu geura sok moal teu nyeluduk jeung Garut bapak daging bangke buyatak dilatungan di dalahar tapi daging alus diarantep saha eta jalma anu ngantep pamajikan tapi WTS dibareuli hayang aid meureun ngan ari abdi mah tara monis nyaah kan kitu cing teh neng teh kunaon bet gawe dinu kieu kitu tah jijingnya tina carita ieu bapak bakal era bakal kasiliran sarare cing teh neng nah habet damel dinu kieu curik Pak ya cinta aya duit 250 keur neng moal da abdi lain butuh duit teuing mung di wiwirang gitu cinta atuh neng boga indung bapa teu berarti yatim piatu cinta boga salaki gaduh urang mana Bekasi malahan mah kampungna teh kampung ieu teh kampung Bugal Salam Poncol desa Hegar Mukti kecamatan Cikarang Pusat Kebo heueuh lemur ieu pisan eta teh cing teh boga indung bapa henteu berarti yatim piatu boga salaki gaduh urang mana urang Bugal Salam Poncol desa Hegar Mukti cing teh aya fotona aya ku aing diakurkeun ayeuna tah kumisna teh rada ipis di juru Pak tong nyarumput lalaki keluar jiga nu di luhurnya cing teh kunaon atuh mah jeung ragrag talak teu ragrag talak ngan geus teu bogoheun ka abdi kabur teu ngarasikuan bayangkeun nya yatim nya piatu salaki kabur boga anak 2 di mana SMP jeung SMA aduh butuh biaya gede nyeta tah dirinya geus kaciri atuh cing teh digawe we ka pabrik digawe ka pabrik nagara teh ari sakola kudu luhur ari ka pabrik kudu nyogok kitu cenah Pak cek si itu lain cek urang dan memang ai pabrik laloba geura sok hese gawe ai sakola kudu luhur belaan kolot ka modal geus sakola teh ka pabrik kudu nyogok rada gelo cenah kitu ka teh tah heuleung aing mah da hiji tah kendala kadua cing teh aya di ditu ustad ya set sakedeung deui las aya cing teh di ditu ustad aya cing teh apaleun neng yatim piatu apaleun neng salaki kabur apaleun neng boga budak tua apaleun neng teu boga gawe apaleun oh sok cing teh ustad barang bere ka neng jawabanana punten tad ulah kasihkeun ya ustad ukur mah dalil barang bere mah teu hampura tad teu kasihkeun lain cek urang cek si itu urang oge teh cing teh aya itu kades aya oh sok barang bere ka neng ya mun keur kampanye jiga nu heueuhnya ka rakyat geus jadi mah aduh hampura des lain cek urang cek si itu urang oge tah cing teh aya jamaah pangajian sok pengajian ka itu ka dieu seueur
Cinta osok barang bere parsidik neng yatim piatu bari boga anak dua. Wow, nu pangajian teu abdi ukur pagaya-gaya tiung, palus-alus baju, karena barang bere mah cadurakeun sok, rumasakeun sok. Ternyata itu gawe dinu kitu teh lantaran urang teu bisa nulunganana. Matak tong monis itu pi neraka. Sebenarnya neraka aya awak urang. Cinta tu arek eureun, odok. Cinta naon syaratna? Da abdi ge nyaho cenah wala tak rubujina. Cinta teh geuning apa? Bab jina. Nyaho da beurang mah abdi pangaosan ngan peuting abdi kieu teh. Dipikir-pikir poe jamaah urang. Eureun we atuh cinta da rasa. Sok cenah urang eureun. Kumaha atuh syaratna? Jamin hirup abdi ku aa, nikah abdi ku aa. Teu sudi urang kudu kawin jeung si eta. Tah bisa eudeuh dianteur ayeuna kana. Yuk. Jihad, arti eudeuh. Sieun dicakar. Jadi orang can bisa nangtukeun batur neraka. Sabab sagoreng-gorengna manusia, sagelo dituturkeun sagoreng-goreng manusia, sagelo-gelona manusia, satebalik-tebalikna manusia. Manusia ibarat wayang anu bogana dalang. Ibu apa wayang? Lamun Semar datang jelema keprok sabab Semar bijaksana, lamun Cepot datang jelema rame sabab Cepot tukang bodor, tapi nalika datang Dorna jelema geuleuh kadorna naha sabab Dorna tukang adu domba, matak cirina leungeunna kempreng tapi ditasbih. Bibirna kieu dah Dorna mah bibirna kieu. Ieu. Watre wat tempo bibir Dorna kieu. Bibir Dorna Dah biasa bibir jelema sok ngadudung mah kieu. Nyebut setruk ka urang. Bibir Dorna tukang adu domba. Tapi Dorna teh boga jabatan luhur. Dorma ditasbih, Dorna ge kempreng, tapi ngadu domba. Geuleuh ka Dorna, tapi punten Pak. Nalika Abah Asep beres ngawayangna, Dorna dilelepkeun kana peti, maka dalang dadan Sunan Suraya isuk ngamariksa, bisi cet Dorna peang dicat deui, bisi baju rusak diganti deui. Artina sakelo-kelo Dorna ku dalang mah anger diomean, sabejat-bejatna manusia ulah waka nu di neraka. Nah, aya Allah nu bakal ngomean kana dirina. Weh. Kahar dikitukeun. Matakna lain ka batur teh neraka pernah ngajang can. Aya Allah nu ngomean. Kumaha cara ngomean Allah? Ku panyakit, ku musibah, ku ujian hirup. Itulah cara Allah keur ngomean awak urang. Ibu bawel celemeng ka salaki, gampang Kak diomean ku Allah. Cetot nyeri huntu pan cager teh celemeng deui. Nu paling taur bapak lah. Polotot wae ka pemajikan. Bibir teh ka pemajikan nyarekan bae. Leungeun tutujuk suku tetejeh. Ibu kudu sabar engke ku Allah bakal diomean. Panon pepolotot belek. Bibir lo menyarekan pemajikan bengok. Geus bengok teh ieu curug. Aduh, tinggal sukueun, suku sok tujah tejeng. Pantas deui. Cara Allah ngomean manusia dibere penyakit. Nyata mang mah setruk tapi teu kitu ka pamajikan dobel pahala ku kasabaran. Ieu mah keur khusus jelema nu galak ka pamajikan tungguan bakal sarupa kitu. Ngan lamun mang setruk tapi teu galak ka pamajikan dobel pahala Pak. Hiji ku sabarna, dua keur nyucikeun dosa-dosa. Greget aing mah. Ibu resep teuing kana gosip, tungguan budak engke gitu. Sok bisi ibu teu percaya ngadongeng jeung budak capek Bu. Kadang ente mata ngeus ceuli teh pake di jalan Allah lain dipake kana gosip wae. Aduh itu aduh kok ditotor gitu. Mata cek kuring ge hukuman Allah teh urang nu nangtang. Gempa terjadi, urang nu nangtang. Banjir terjadi, urang nu nangtang, leuweung ditungguan ku monyet, eueuh monyet ngarusak leuweung, leuweung ditungguan ku bagong, eueuh bagong ngarusak leuweung, leuweung ditungguan ku oray, eueuh oray ngarusak leuweung. Tapi poe ayeuna leuweung diserenkeun ka manusia, ternyata leuweung beak, berarti loba manusia nu sifatna juga bagong jeung monyet. Weh. Bagong. Saha eta? Ya bisa jadi pejabat we. Da rakyat mah mungkin ngakan tangkal kai. Benar tuh?
Padahal mau jadi pejabat tanpa aya rakyat juk jadi pejabat eueuh rakyat nyari pimpin cucungu eureun tong nyoblos rakyat teh jadi pejabat moal. Oh mata lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat tuh kudu hormat ke rakyat. Moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Rakyat teh butuh janji tapi rakyat butuh bukti. Rakyat teh butuh waos nyorostor tiba-tiba aya buktos udah demi rakyat. Waduh sia mensejahterakan rakyat, rakyat tuh mana nu sejahtera pengungsia. Baik, urang mengawakilan ibu heuh. Mana nama batuk saeutik ke Singapura berobat tau ge. Daya teh jeung keluarga beri ulin. Coba rakyat boga BPJS kalau bari tolak ke rumah sakit. Paribasa ruangan. Nah kemana tuh ruangan? Kana nu sangsara nu datangna. Teu goblok cado sia teh. Geuleuh ieu. Heuh ibu teh satuju kana omongan urang. Tah gitu kudu satuju ngara ditewak kabeh. Tapi ada kuring berdasar undang-undang kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Mata hargaan rakyat lain kurang kudu hargaan pejabat tuh kudu hargaan rakyat. Mau jadi pejabat tanpa dijadikan ku rakyat. Sok ngomong atuh wani mah yeuh. Jeung urang ge wani sateh pedah di dieu pejabat. Nya lamun aya oh bae aya mah tuh. Aya di dieu. Palurah di mana? Ho Pak Kades damang. Nah di dieu teh nah aya dua lurah kumaha. Kelurahan. Desa. Oh, Bu Lurah, Pak Lurah. Kumaha bingung. Sadesa aya dua kades gitu. Oh, Pak Kades jeung Bu Kades. Sing balik ngomong jatuh. Mana Bu Kades? Ibu, tos sabaraha periode ibu teh? Namanya saperiode urang doakeun nya kurang sadayana. Kurang doakeun kurang sadayana. Ibu Lurah sing janten 2 periode 3 periode. Sanajan aya nama jadi desa jadi kepala desa teh aduh capekna ADD dikurangan anggaran dibatasi sok tanyakeun situ percaya can aya nama nu baleunghar maka jeung hayang menang bantuan teh ngajangarkeun kana sirah lurah teh geus teu percaya dari ibu provokator ka aing teh nada urang mah hareupeun ka DM ge kieu. Hareupeun Bupati Sumedang Pak Doni kieu, hareupeun Pak Eman Bupati Majalengka kieu, hareupeun Pak Ade apal teh Pak Ade nyaho urang Bupati Bekasi kieu, hareupeun Pak Dadang Supriyatna Kabupaten Bandung kieu, hareupeun Pak itu tuh Pak JJ Bandung Barat kieu teu robah naon da halus-halus ge pejabat barang bere ka aing teh mun kitu mah barang bere nya eudeuh we lemesan ngomong teh ari kitu mah nuhun Ibu Kadesnya sabaraha kadus mung tilu cenah gandeng provokator ieu mah baralik ka ditu atohnya lamun urang pasti aja lurah teh atohnya. Tapi bener Pak asli tina hate jadi lurah itu pang capek-capena komo poe ayeuna Bu Gubernur anu anyar pada Deddy Mulyadi asli anggaran dipotong leres Bu asli can ada dege hese cair atohnya lamun urang pasti aja kumuh teh atohnya balik ka ditu asli sok tanyakeun ka lurah itu percaya mata moal sanggup abdi lamun jadi kades moal talung jadi ustad bedekul ceramah balik gebol coba jadi kades mah sambutan ka tadi moal aya panitia ngamplopan keur kades moal bahkan nu ngaran Pak Kades Bu Kades kan dituna camat bupati gubernur jeung presiden mah hampuranya mau ngamuk gajah meta
Pangmimpin bagian anak mata lamun penting ieu aya mau urang mada rakyat urang bubarkeun antepak ada jumpu ada cenah gelut jeung mau. Sabab pamimpin mah mau ngamuk ke jemeta pamimpin bagian anak bener. Poe ayeuna rakyat keur geram naon Pak make jeung geram nu maling hayang beak kuntuna nu maling hayang beak sukuna nu maling hayang diduru tapi nu korupsi duit negara tersenyum indah depan kamera. Malahan mah tempo ku bapak seukeut keur ngahukum rakyat mah. Nah, hari kasih eta. Sabeo. Nyao. Matak lamun Prabowo teu sanggup ngeuskeun korupsi, lamun Paderi Mulyadi teu sanggup mereskeun korupsi, lamun Bapak Bupati teu sanggup mereskeun korupsi, punten hukuman rakyat lebih keji. Kadeukeun nu korupsi teh sok, urang bikeun ka warga ieu. Bu, deuk dikumaha nu korupsi, Bu? Dikadek sok ngomong sok suali. Dikadek deuk dikumaha? Sok diduru, Bu, ngomong Bu, buru aing ngomong atuh. Deuk dikumaha, Bu? Diduruk dikadek di karungan ladinya deuk kumaha. Nah bapak-bapak kuat pehul gitu teu ngomong-ngomong sieun deuk dikumaha Pak deuk dipencik di taranjangan tuh hukuman warga itu lebih keji matak tolong keur jelema nu baruga hukum tegakkan hukum seadil-adilnya sabab warga geus geram hayang dieuneup-euneup pager meureun tah kitu keprok ngarah ditembak kabeh sararea. Aduh, ripuh euy ah. Geus sana balik ah. Hah? 2 jam deui. Aya batur tuh tiluan. Nu ieu yang nepi ka subuh teh itu lain 2 jam deui. Sok, ka ditu tuh diukna tuh. Sadil atuh da. Tapi ustad oge ulah lengke. Teu mungkin jadi ustad tanpa jamaah. Kuring ceramah di dia eueuh jamaah rek ngomong jeung temok. Mun pejabat tanpa rakyat, mun ustad ge tanpa jamaah, lain sasaha. Mata keukeuh urang mah kudu bisa silih ajeunnan jeung batur, kudu silih akur, pek geura silih ajeunnan, pek geura silih hargaan sanajan dina alam perbedaan, sabab Islam dibangun ku rahmatan lil alamin, kudu jadi rahmat saantero alam, maka deuk nu salah, deuk nu bener, deuk nu kitu, deuk nu kieu, kudu jadi rahmat. Kanu salah pek oncoran, kanu ngaco pek oncoran, kanu kedul pek oncoran, nu daek ge geura dukung. Itulah Islam dibangun ku rahmatan lil alamin. Islam eueuh ngajarkeun benci, Islam teu ngajarkeun saling caci, Islam teu ngajarkeun geuleuh, Islam teu ngajarkeun keumeuh, tapi Islam ngajarkeun silih salametkeun dina kaislaman sewang-sewang. Bener Ibu? Ngeusan capek. 12:30 lur, waktuna sare. Hah? Oh di dieu mah ya kita sore keneh. Dirayu ulin ka Bandung, wayah kita geus karerek. Naon. Kumaha, lila deui. Oh, jadi ibu teh sono. Tapi kan urang teu mungkin sono ka ibu. Hoream bisi ka sono ku kolot hoream teuing. Jadi ibu sono ka abdi. Abdi mah demi Allah teu. Oh, sono teh kana asetel YouTube di imah sing sarehat Pak sing baranjang yuswa sing arageung milik da inti tina rajaban mah adalah salat deuk hukuman kitu bae ge deuk kasar deuk kitu deuk naraka ge moal terjadi moal sapanjang manusia pasti kana menegakkan salat matak tina rajaban mah hasilna adalah salat sok jaraga salat urang subuh duhur asar maghrib isya salat jasadna salat hatena salat rasana kudu salat dina wujud perilaku. Matak jelema salat moal silih gorengkeun, jelema salat moal silih caci, jelema salat moal silih benci, jelema salat mah bakal damai jeung saha bae. Boro-boro jeung nu bener, jeung nu salah ge jelema salat mah bakal akur, malahan batur mabok, ku jelema salat mah dianggap alus, batur jinah ge disebut alus, batur judi ge disebut alus. Teu ngartieun deui. Mandegnya hate rada gelo tuh jadi panjang deui aing mah. Jelema mabok alus, jelema judi alus, bangsat alus,
jelema jinah ge alus. Naon maksudna kuring? Daripada urang ngahujah kanu mabok bakal ngalawan akhirna pasea, leuwih hade omongkeun alus. Sabab doa umat Islam, sabab ucapan umat Islam adalah doa. Jadi maksudna nu mabok alus teh lain hartina ngadukung kanu mabok, tapi doakeun sing jadi jelema alus. Tah kakara hartinya. Kade ieu, ha mane mabok alus, teu ngarti eta mah. Mabok alus teh maksudna doakeun kurang sangkan jadi jelema alus. Nu judi ge alus, doakeun kurang sangkan jadi jelema alus. Nu jinah ge alus, doakeun kurang sangkan jadi jelema alus. Lamun ieu video dipotong bakal dicacapekeun, bakal loba nu komen, bakal nyebut sesat. Da sia mah wareureuh atuh teu ngarti-ngarti dar ngomen. Panari dia mah ngalar artinya. Tah lamun urang rada curiga kanu duaan yeuh. Hadirin kaum muslimin sakitu nu kapihatur boboh sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumpur jemar siampurana taralun anu kasuhun ninggali nu dipamri hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria laban kasalamatan lawang kabagjaan kembang senetik serbaran sari tutup lawang si kotaka angkat panangan nu katuhu set dadah wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.